aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril, wahyu ngaranna Rasul. Aya anu dibere wahyu jang pribadi nabi teu kudu dicaritakeun. Aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah. Aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham. Wali garana dibere kata kuari ge tesuung-suung Allah mere kabar mere berita jak kulantaran Rasul geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jangsanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara gitu non ngaranna seorang wali dek ngabejakeun tentang usim panas Ki Umar Rancalang teh waluku ditenden ka luhur di Talia dulu kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya ieu waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab kunaana geus sakituna we waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7 8 setahun teh baheula kakarak engah masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti isi horo kiai Ki Umar Rancalang nurunkeun waluku turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana taneuh wah asana hujan babanjiran nyecem ke jero batu eta Ki Umar Rancalang tuh wali mah kos gitu jadi teu meunang langsung tokmol budak engke bakal aya panas 7 bulan tama dukun nu kos kitu mah tama hijikeun jeung yang subur tama kalian habak tama dukun tama kos kitu mah teu beunang atuh teh cara di kamari eta zaman Ki Musa Manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana mari pan ditumpakan henteu sekian teh bensin loba henteu kabeuli balik deui di lembur teh bulak balik bae mah nih di ditu geus ditanya bulah ditu pan cananya mari tuh mari eta motor kudu ditumpakan bensinan cek bensin loba mari teu kembali kitu jeung kitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun wallahu a'lamu bimuradihi wa in tuti'lan lamun nganuti sira Muhammad aksara man fil ladzi ingkang leuwih akeh wong kang tetep ing dalam bumi ayal kufar tegese pirang-pirang kafir
yudiluka maka bakalnya sarkeun ya aksaraman fil ardi kaing siraan sabilillahi saking dadalan Allah dini tegese agama Allah in oranana ma tegese oranana eta biang undangan nuti ya aksaraman fil ardi lazan angin sangkapi mujadalatihim laka ing dalem maduanane ya aksalaman fila laka kadua sira fi amil maitating dalam perkara babatang ilkol waktu ngucap takupar kabeh ing lapan maqatalallahu wa haku antakuluhum mimma qataltum utai barang kang mata ini sapa Allah ing iku kang leuwih hak apa yen tak mangan sira kabeh ing ma tinimbang saking mata ini sira kabeh wa in lan orana nama tegese orana mutawi ya kufar illa yakhrusuna ing iku goroh ya kufar kabeh yakzibuna pidzalik tegese goroh ya kufar kabeh ing dalem mangkono ma qatalallahu ahaqu antakulu inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin Allahu a'lamu bimaradin rabbaka ing satune pangeran sira Muhammad wa ya rabb iku alamu kang maha uninga ay alimun tegese kang maha uninga man ing wong ya tilu kang nyasar kenyamanan sabili saking dadalane man wa huwa alamu alaihi Allah iku kang maha uri bil muhtadina kalawan kang oleh pituduh kabeh payu jazi maka bakal ngawal sia Allah kula ing saban-saban kang suci minum saking mayadilu lan tadi fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin alam bimorali fakulu maka pada marangan siraka bimimma zukira saking barangkang dan tutur apa ismullah aran Allah alaihi ngatas ayzubiha tegese dan sumlay yang malasmihi ngatas aran Allah in kuntum lamun ana siraka bi ayati kalawan sagayat Allah mukminin iku kang imankeun kabeh Kanjeng Nabi dakwah ka kufar Quraisy Yahudi nu araya di Mekah dengan tenar bahasa namun di Mekah kufar Quraisy mun di Madinah Yahudi padahal mah di Mekah loba Yahudi dengan ilmu dina mustalah tafsir julukana namun di Mekah kufar Quraisy mun di Madinah Yahudi Madinah nu ayeuna ambalayah Yahudi ucar kacir nu ka Palestina ka Israel nu ka Amerika Yahudi teh aya nu di sisi Madinah kabagi tilu kasta Yahudi salah sahiji nu moncor aya ka Jakarta make pakaian pemerintah lucir ngomong nage bagus dalil dan lain sebagainya kenong nage gede herah balok nage di dieu geus lain make balok koneng di balok kalapa oh semua arah
tapi terakur. Mun urang nyaritakeun Al-Qur'an jauh jeung Al-Qur'an, mun urang nyaritakeun demokrasi jauh jeung demokrasi. Nah ieu bibit Yahudi tadokos kitu. Saha cenah Kiai? Mau dibejakeun, ja ente leuwih nyaho sebenarnya. Aing ge nyaho disiapan. Ente mah cenah jelaskeun mah wah itu lobaan sa nonton TV na jeung sia. Kanjeng Nabi dakwah di Mekah teh pohara berhadapan jeung kafir Quraisy. Urang mah kakarake berhadapan jeung kokolot mutilok salat doa. Palinge jeung jawara ngadu kotok teu sabaraha jero nama aya imanan ka Gusti Allah tinggal di lempeng-lempeng doang. Urang ngadawahan di lembur urang palinge jeung tukang main gapleh. Paling jeung tukang main remi janya nama judi ge atuh jeli kelas bawah ja ai judi kelas kasino mah nya nama teu becus. Di samping teu becus teh deui duitna pantamah kelasna 1 miliar ka luhur. Geus bae mah judi nu dihandap bae, kadang-kadang catur ge pake judi bae, kadang-kadang nureuh pake judi blon. Ayo lalaki teh bigang sia ayo. Ayo judi teh datang ka dieu jadinya. Wah cenah Kiai di mana eta? Lain di mana aing nyaho? Tetangga aing aya nu kos kitu hiji. Terus judi, tak urang mah berhadapan teh paling jeung eta. Gente urang mah dakwah teh sugana teu ieu mah di gereja, cara Sefsiri Siti henteu. Urang mah dakwah teh henteu di kelenteng cara Gus Dur. Gus Dur mah kaluar ti kelenteng nu asup Islam sabaraha? Ulah di deuleu ka kelenteng mah, ulah di deuleu ka gerejana dibaptis Gus Dur teh seuri bae hasil daripada kokoloyoran Gus Dur sabaraha nu asup Islam kardinal. Ye atuh dakwah mah kudu kitu atuh. Ai dakwah di masjid ke masjid doang mah di luhur mimbar balik diberkatan. Lain dakwah tahu neangan berkat apa kos itu dakwah tuh kan kudu lolodokan kan berarti urang kudu ngahiji heula jeung Katolik kudu ngahiji jeung Kristen urang teh ngan boga maksud aing teh deuk ngislamkeun sia batur nyarekanan ka urang ieu tuh batur aing mah jeung Allah urusanana dakwah batur mencaci memaki ka urang urusan sia tah mah deuleu ka aing sabodoh ya aing mah dibagus-bagus ku sia disumbang henteu aing mah digoreng-goreng ya aing mah urusanna jeung Allah aing mah deuk dakwah tah lamun geus boga tekad seperti kitu karak dakwah beneran cicing di bar urang milu jojing jeung batur biasa masalah nah urang diuk ngahiji di meja tanya ke orang sis dari mana sih misalnya si mbak bahasa nage atuh sis kara tanya ke orang pengalaman anak dan lain sebagainya teng sekali 2 kali 3 kali kara kok sampai ada di sini bagaimana sih sis gitu. Oh saya ini terpaksa kenapa? Karena darurat. Oh darurat mah bahasa Arab tuh coba pakai bahasa kita. Ntar kalau darurat mah ada darurat tulbiul makdurat. Berapa ini urusan nih? Terus yang diomongan tek ceriknya nak di urang baru kali ini cuman ada yang nanya sampai sejauh ini, Mas dari mana sih? Wah kakara begitu jenazah salaman kau haram aduh cekilah ada malaikat di bar nih karaknya coba nomor SMS-nya ngomong orang dakwah orang loba nu ceri teu saeutik tah nu mantak sanggup henteu tak dakwah model kos kitu urang lamun di bar urang nu kabawa ka ditu atau itu nu kabawa ka urang hamun can sia pula
nu kuari disebar teh wali nu kuari disebar di bar atuh loba ulah dikira Duman teh kurang lamun ngaji dunia kewalian teh sing anggeus ulah anu kadele di masjid make udang-udang gede doang nu kadele kurang make jubah udang-udang dakwahna hebat nyarekanan batur lain eta nu diutus ke pemerintahan wali benang jeung teu benang mah bener jeung teu bener lain urusan wali tugas seorang pimpinan kutub dakwah di perekonomian maneh di bangsa urusan naik lebat sia doa teh kade kapanggih jeung nu kaburum make anting eta teh buah wali si hade besi kapanggih jeung kos kitu gegeran urang sasalaman kanya wali ya terus apa-apa deh ini kata Ki Uci juga yang begini wali nyana kagetin ke ngawalikeun ka ini tendang sia ku aing ku aing mah gengbar sakedet urang teh nyaho di kahirupan urang be masyaallah ya Allah lamun di dunia teh aya bin badan intelijen negara aya intel bais dan lain sebagainya eta mah sakadar zohir tapi intel batin nu disebar di dunia moal terjadi atuh peperangan mun eueuh intel batin moal terjadi atuh jelema keras mun eueuh intel batin aya jangan nyahokeun batin tah lamun geus urang ngaji ka dunia eta kakara kitaban pantang hese kiai sok ngaco bae atuh emang aing mah ngacona kos kitu ku sia dek dikekeun los teu kajeun aing mah ngacona kos kitu nah ieu Kangjeng Nabi mah heula dakwah teh berhadapan jeung kufar Quraisy sakufar Quraisy teh kieu ka Kangjeng Nabi qalu lin nabi akhbirna ya Muhammad anisat idza matat di mana mencoba ceritakan ku anjeun Muhammad ka kaula tentang embe anu paeh di sisi jalan di leuweung di gurun man kotalah Muhammad aya embe paeh sisi jalan ngajongkeng saeta nu maehan dijawab ku Kangjeng Nabi Allahu kotalah Allah ka nu maehan benar anta tazamu annama qatalat annama qatalta wa sabaq halalun wa ma qatalaha al-kalbu wal kitu was-saghar halalun wa ma qatalahu Allahu haramun man aing teu kaharti ka sia man binatang anu dipaehan ku urang dipencit halal binatang anu diburu ku anjing halal binatang anu diburu ku manuk alap-alap halal kunaon anu dipaehan ku Allah haram teu arti aing mah kan eta pertanyaan po hara eta pan eta mah empe paeh ngajongkeng sorangan nang maehan Allah atuh eta halal jadi paehan lagi ku Allah sia aing ngomong cenah dipaehan ku Allah ai hukum diharamkeun ai ku sia nu dipaehan jadi halal teu arti aing mah pabelit jeung Yahudi mah kos kitu tah pabelit pertanyaanna pabelit geus jeung kupar-kupar Quraisy mah jadi urang teh hayang seuri ngadengeun hayang seuri eta nanya heula di ka Kangjeng Nabi Muhammad aya teh paeh tah embe tah paeh nang maehan saha nang maehan Allah bener hebat sia man hebat sia tah berarti bener eta sia tapi aing mah nu teu kaharti mah kieu embe anu dipencit halal embe anu diburu ku anjing halal hewan anu ku manuk alap-alap halal kunaon atuh nu dipencit ku Gusti Allah haram tah eta anu teu kahartina atuh kuduna mah eta halal jangan Allah pangeran pan mah langsung ayo coba kumaha si Ahmad eta mah urang dijawab salah tah kos kitu teh tah saya tetap sering ngelembur ke pertanyaan-pertanyaan dan orang yang seri bangsa jawara pertanyaan nah yang seri jasa Masya Allah jasa Masya Allah ta aing gae ka masjid nuturkeun kiai asal kiai etana
geus di masjid bae ja kieu teh ge beuki kana ka dunia ai sarua bagi kana ka dunia mah tong teu tahu na inge hendak nuturkeun nya tayang mun jana can beuki geus teu beuki sangu geus teu beuki nginum karak aing deuk nurut ka nya eta kumaha dijawab coba ku urang ayo ngajawab lah kumaha atuh kudu ka dieu sia jawara ka dieu tagolok sia atau aing nu pae ayo ngadu jeung aing eta mah geus ulah make dalil tah kos kitu ulah make dalil tagolok tah barang dicetekel teh ku jawar ge heula aing deuk lompat heula masyaallah ieu pertanyaan model hayang seuri urang ade eta embe nu dipaehan ku Allah ku sia kunaon diharam tah ieu aing tersepna mun kitu mah tah nu dipaehan ku Allah leuwih halal dipencet kurang halal dipaehan ku Allah leuwih halal karak aing manut ka sia iya mah dipaehan ku Allah haram pae sorangan pan eta ku Allah pan dipaehanana cak sia bangke cenah eta aya nu dipencet ku sia halal teu arti ngomong agama sia eta kitu tah nyeri kana jantung nyeri kana jantung Gusti Allah bagus ya Allah Kanjeng Nabi ge sempet rada ngahuleng datang kadinya tak pertanyaan kupar kures teh kira-kira begitu ngahuleng ditinggalkeun ku kafir jol malaikat Jibril alaihissalam tak ngeunah-ngeunahna Rasul mah kos kitu ketika bleng jol utusan Allah kan mantep urang mah bleng ngahuleng setruk Gusti Allah ragu mantap aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril wahyu ngaranna Rasul aya anu dibere wahyu jang pribadina bae nabi teu kudu dicaritakeun aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham wali garana dibere datang ka kuari ge tesuung-suung Allah mere kabar mere berita ja kulantaran Rasul geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jang sanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara gitu non ngaranna seorang wali deuk ngabejakeun tentang usim panas Ki Umaran Calang teh waluku diteundeun ka luhur di taliah dulu kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya ieu waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab kunaana geus sakituna bae tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan-kanyahoana pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7-8 setahun teh baheula kakarak engah masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti isi horo kiai Ki Umaran Calang nurunkeun baluku turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana tanu buah asana hujan babajiran nyecep ke jeroban eta Ki Umaran Calang tuh wali mah kos gitu jadi teu meunang langsung tokmol weh budak engke bakal aya panas 7 bulan tama dukun nu kos kitu mah tama hijikeun jeung yang subur tama kalian habak tama dukun nama kos itu mah teu meunang atuh teh cara di kamar ieu teh zaman Ki Musa Manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana di mari
pada ditubakan henteu cek cenah teh bensin bensin loba henteu lah cenah teu kabeli balik deui di lembur teh bulak balik bae mah nih hei di ditu geus ditanya belah ditu pancananya mari tuh mana eta motor kudu teh ditubakan bensinan cek bensin loba mah teu kabeli cek cenah teh kitu jeung kitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM kakarak ngah masyarakat tuh eta karena jitu ieu mah lain hati-hati saudara bakal aya paila sing hade bensin naik bensin naik geus nyaho urusan negara mah eta mah urusanna zohir ieu mah keur carita ilham ti Gusti Allah teu meunang dizohirkeun tetep bae lamun lain darurat amat mah teu meunang dizohir kecuali geus darurat jasa darurat ieu can paham keneh bae can paham keneh bae masyarakat sedengkeun ieu mah cilaka ieu geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu geus ka ditu geus tetep can kakarak cel itu tah eta ilham terus datang ka kuari dibikeun ka jelema-jelema ahli Allah kerenna wali kabelah dieuna para solihin tetep dibere pirasat dibere ilham ku Gusti Allah namun ternyata mah cekas bae tenang bae sebab geus aya nikmat jeung Gusti Allah teu kagoda ku ieu jeung ku itu atuh sabodo bae diomongkeun kajeung di alam sabodo ngal di alam jeung dicawat sakikituna bae nya nama sebab dirina geus leupas jeung makhluk jeung Allah mun masih kena di alam irungna beuka lamun diomongkeun ciut bahkan ngahajar deh eta mah ngaranna masih babarengan jeung makhluk aing ngaran nu geus pegat jeung makhluk mah ih sabodo urusan manehna urusan aing mah keur jeung Allah karak mantep teangan ka kiai nu model kos kitu mun aya jadikeun jimat usia bungkus pakai beber usia terus yes dengan kiai anu geus kos kitu teh urang kabawa bae ku kiai-kiai makhluk Kanjeng Nabi dakwah ditanya kos kitu Kanjeng Nabi rada ngahuleng jol malaikat Jibril mawa ayat wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah Muhammad wallahu alam bimarani wa in tuti' lamun anjeun nutur-nutur mun anjeun manut kana lolobana jelema nu aya di muka bumi ieu khususna Mekah yane kufar-kufar Mekah anjeun nutur-nutur omongan kufar Mekah timimiti pertanyaan kahiji pertanyaan kadua pertanyaan katilu datang ka kiwari ngariweukeun pikiran anjeun nuturkeun kana pertanyaan-pertanyaan kufar Mekah Muhammad yudillu an sabilillah eta mah kufar mah nyasarkeun ka anjeun nyalirukeun ka anjeun tina jalan ka Allah yakni nyasarkeun ka agama Allah ulah dituturkeun mun anjeun nuturkeun ka lolobana manusa nu aya di Mekah yakni kufar omongan-omonganna ku anjeun dituturkeun bae dihayukeun bae yudillu nyasar maneh sebab disasarkeun ku kufar Mekah teu kudu in teu aya teh yattabi'una ila dhon eueuh deui nyana mah ngan sakadar nutur-nutur sangkaan dirina doang nafsuna doang hatena doang ngamujadalahan ka anjeun tentang urusan bangke nu cak nyana ma qatalallahu ahaqqu an taqulu mimma qataltu ngomong nage hewan nu dipaehan ku Allah leuwih hak di dahar tibatan nu dipaehan ku aranjeun kabeh bangke teh leuwih hak di dahar sebab nang maehan Allah tibatan nu dipencit ku urang ulah dituturkeun Muhammad moal aya anggeus-anggeus teh sasar kajen ku kumaha ieu keur carita jeung kafir keur carita jeung papada jelema muslim papada jelema mukmin ngan nyana mah aya di golongan maksiat mayoritas manusia teh kapan maksiat mayoritas tuturkeun ku urang omongan-omongan jelema tukang maksiat moal ecreug gajeun ku kumaha tinggalkeun jelema nu tukang maksiat mah ngomong nage ngaraheutan kana hate
senam karena jajantung nage belu urang nage bahasa belu teh hebat teh belu tah geus tebal teh keluar teh belu aing mah eta moal beres nutur-nutur kan geus ngomong nage kos kieu ulah sok nutur-nutur kiai anu ortodok moal maju sia kajen kumaha ge kuari di dunia geus ngeuridit kabeh kiai geus loba nu ngahalal-halalkeun aya Quranan aya dalil komo kiai di Golkar mah tama geus 150% ngaluwihan 100 tama geus organisasi ge berbagai organisasi geus ngahalalkeun aya ge tokoh-tokoh NU nu ngaharamkeun tama kasup kana ortodok nu baheula sia nuturkeun kiai kos kitu moal maju negara moal maju diri sia tuturkeun ya urang ya kemajuan negara kemajuan bangsa kemajuan kurang perekonomian jeung perpolitikan kurang nutur-nutur nu kos sekarang itu moal aya anggeus teh yudillu an sabilillah nyasarkeun kana jalan agama Allah cilaka sia nutur-nutur kos sekarang itu emang kumaha kitu lah sok nutur-nutur kiai nu kos sekarang itu ceukna moal maju segala partai diberihan bae kunyana partai mah teu kumaha negara organisasi diberian bemal beres tuturkeun kieu kos kitu mah geus bae ieu urang ngeunaheun bareng urang ngabajukeun bangsa jeung nagara duit meunang urang ibadah tenang urang kadang-kadang pan urang ge atuh hendak dijadikeun di nagara naon geus ulah nutur-nutur kieu kos kitu yudillu an sabilillah cilaka emang kumaha kitu engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho maksudna kudu dikanyaokeun heula atuh maksudna kira-kira akur jeung agama ngilu teu akur ulah nah ulah kitu ayeuna partai lain ulah bener teh ketika partaina bener nu ngalaksanakeunna bener apa teu ketika bener ngilu ketika teu bener atuh ulah salametkeun diri urang je nu tanggung jawab di akhirat jalain pimpinan partai nu bakal nyalametkeun di akhirat teh lain pimpinan organisasi nu bakal nyalametkeun di akhirat lain bupati lain camat Allah belah dia makhluk Kangjeng Nabi akur teh jeung kayang Kangjeng Nabi akur jeung kayang Kangjeng Nabi tuturkeun tah akur ulah jangan di ortodok sadaekna siang ortodok aing moal kebel siap modar kajeun kok kapanggih jeung Allah sia ulah sacablakna sungut sia ngahayu-hayu karena dolalah cilaka sia tah lamun geus kos kitu serem ieu mah malah nanyakeun kau can aya ngajak aing geus aratel ieu aya gerak-gerak ieu asana motor aing teh teu kabensinan kuno kos kitu tersep aing mah jadi teu engkeuy-engkeuyan teh tah aing mah lamun geus waduh hidup tah aing mah asana gairah hirup mantap itu nu penting mah basal aya uang eta bae lah bensin uang makan jeung aya uang cecep saeutik lah geus teu mikiran akhirat kuari mah Gusti Allah nah tuturkeun omongan mayoritas lamun anjeun nuturkeun aksaroman fil ard mayoritas manusia nu aya di muka bumi ieu yudillu bakal nyasarkeun ka anjeun ka bawah urang kaciwit ka bawah daging ka ditu urang na teu dididik ku ilmu tasawuf teu dididik ku ilmu thariqah ngeungkeuy jeung nu kararitu hayang nyaho tungtung kuari pilkades kamari pilkada kamari pilgub sakedeung deui bakal pemilihan partai sakedeung deui pilpres balik deui pilgub deui pilkada deui pilkades deui partai deui pilpres deui balik deui hayu bae modar masih kaya di dinya rugi urang cih deuk kumaha ai geus atuh kudu kumaha ieu nagara teu kudu kumaha ieu urang pajukeun deuleun nu jujur jeung nu adilna di partai mana pimpinan nu jujur jeung nu adil ayo tuturkeun nu bangun deuk ngabangun negara jeung bangsa tuturkeun ku urang satungtung aya mangga eueuh keheulanan atuh kamari nu matak nuturkeun Gustur kiai salat jana mah ahli Allah
ngomong kakaler kakidul celenah eta mah urusan pribadina, tapi nyana boga tekad ngebangun bangsa jeung negara. Buktina pan pecat ya pecat guys, bila perlu pecat kabeh cek tinggal aing bae sorangan. Amerika kaget kok ya dipecatan aya naon, ternyata nyahoeun nyana teh karena sandi-sandi politik nu keur hancur-hancuran. Departemen Penerangan ini adalah markas tikus dan lain-lain sebagainya. Oh berarti bener ya Gus Dur, buta mata ieu mata hate bentak nu kuari mah buta mata ieu buta mata hate. Mana kuari nu endek ngabangun bangsa jeung negara aya tuturkeun jak kudu aya pamimpin mah. Mau tidak mau tetap kudu aya mun eueuh urang doraka jieun ku urang. Baca heula ku urang kumaha. Tah, ke kukula bakal diterangkeun hiji-hijina tenang. Asa ulah kaburu pae we nu kolot ya. Setahun deh bakal kayak Abu Rizal kumaha sosokna. Kemudian atuh Pallo bagaimana? Kemudian atuh ayeuna mah Prabowo bagaimana karakter bangsa dan lain sebagainya dicaritakeun insyaallah. Kemudian desas-desus Begawati dek naik deui engke dicaritakeun ku kula. Bahkan SBY nangis ngumpulkeun beberapa tokoh karena nya nangis 2 periode teu bisa bakal naikkeun pamajikanna dicaritakeun ku kula bakalna. Tenang pokoknya ngaji bakal carita negara engke bakal urang. Terakhir Bung Jenggot. Apa orang kudu atuh jeung negara je atuh kuat tuh pamimpin mangke diserang teu puguh teu karu. Ngan nu mana ieu nu mana tah mantak tenang ke dibacakeun ku kula dibacakeun. Sebab kula geus musyawarah jeung para syaitonir rajim. Aduh Gusti Allah, lagi negara orang tetap kudu di rumah. Mantap kula kaget per provinsi dicokot satu tokoh ulama, tokoh masyarakat se-Indonesia yang memikirkan bangsa jeung negara. Kaharepna bakal kumaha sebab perekonomian Indonesia 70% sudah oleh asing. Untuk memulihkan kembali di luar tokoh-tokoh partai, di luar kandidat duges nongol, urang musyawarahkeun barangkali aya jelema nu terpendam anu kira-kira bisa diusung ku urang. Urusan partai kecil eta mah urusanna sakadar urusan persyaratan birokrasi engke ge bisa diterapkeun lamun memang aya. Nah ieu teh keur berpikir sampai kadinya. Lain letik-letik pemikiran ya teh. Yuk orang berpikir Indonesia dek dikumahakeun. Tah, lamun orang diajak berpikir kadinya pan puyeng. Puyeng diajak berpikir kadinya di rumah ieu teh. Politikna kurang geus acak-acakan, perekonomian geus acak-acakan, budaya geus acak-acakan. Ieu teh diputuhkeun sosok pemimpin nomor 1 nu bakal bisa minimal ieu teh 50% baheula. Berarti atuh deuk ngarobah naon ieu? Deuk ngarobah karakter, sistem. Lain lalagaan. Kamari ge urang ngarobah sistem melalui reformasi kos kieu. Idek dirobah sistem lain letik-letik ngarobah. Eta teh keur dipikiran ku ari. Sebab ieu urang lamun terus kos kieu, sosok nu aya teh ieu kos kieu kabeh geus dibaca. Nu mantak ku ari dibutuhkeun ge berarti sosok nu aya teh ieu teh ham-ham. Ieu ham-ham ieu teh bakal bisa apa henteu mawa negara. Lain lalagaan. Lain lalagaan maka Ki Hasyim Muzadi bakal dimunculkeun deui, Din Samsudin, Tifan bakal dimunculkeun deui. Kumaha ieu jang negara? Engke bakal Ki Sahal Mahmud bakal dimunculkeun deui, orang Muhammadiyah Amin Rais bakal ngomentar deui. Ieu teh aku naon nih sosok nu aya nu nongol ku ari diperkirakan kurang pati mampu bisa mawa negara. Ulah lalaga. Ieu teh keur neangan jelema nu otakna sarua jeung otak herang kos bool monyet. Nu
anu bakal ditenden di tengah-tengah lapangan, anu bakal kadele ku manusia balerea. Oh aya otak di tengah negara orangana. Tak iya nuker di pikiran teh. Iya ngaji tafsir ke mana ya? Tuh ya. Mun urang nuturkeun nu gareta yudillukan sabilillah, cilaka. Entak kudu dikuatkeun batin urang. Hirup bae aing tetep takwa ka Gusti Allah. Nah, moal ka bita aing mah kudu kos kararitu. Moal ka babawa aing mah kudu kos kararitu. Diasingkeun bae asal dipake ka ridho ku Gusti Allah. Titik. Tah, neangan karakter nu model kos kitu. Ulah haju ieu macana urang mah asal kukumpulan bae hitung-hitung eta bae aya nu hajat teh gombrang-gembrung ke eureun ke urang kukumpulan teh plak tudung naona ku ari teh aya nu kos karar itu tah kos karar itu kiai bahasana geus urang mah seperti mah kukumpulan bae di dekat plak ke bubar ke urang kumpul je ieu kiai ondo amat pikiranana. Cilaka Muhammad nutur-nutur wawasan pikiran pendapat ku permekah ulah wa intaya wa illa yakhrusun nuturkeun anjeun ka maranehanna teu aya deui kecuali nuturkeun sangkanya nama teu make aturan-aturan jeung deui sama sakali wah naon kecuali bohong. Inna rabbaka saatnya pangeran anjeun Muhammad wa a'lamu maha uninga nyaun mayyatillu an sabili jelema ka jelema nu nyasarkeun apaleun uningaeun a'lamu bil muhtadin ka jelema anu dibere pitudah teu udah jeung Allah sasar dasarkeun apal Allah anu menang pituduh nuduhkeun apal Gusti Allah ke payujasi kullan minum bakal dibales ieu jelema nu nyasarkeun jeung nu nuduhkeun tetep bakal menang balesan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sesuaikeun jeung aturan Muhammad fakulu mimma dzukira rasulullah Sek silakan dalahar hewan anu ketika disembelihna dipencitna disebut ngaran Allah terhadap penyembelihan tersebut yakni eta teh sebagai label mukmin maca bismillahirrahmanirrahim kerta dibaca lagi sebenarnya mah masa nu penting nu bencitna jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mungkin zikir Rasulullah eta mah hanya sekedar alamat sebagai label keimanan. Bismillahirrahmanirrahim sunnah. Mantak sing hade urang lamun ka Bali mayoritas Hindu di ditu pepencitanana teu sah. Sing hade di negara urang mah Bali atawa ka ditu ka NTT sing hade atau kaditu ka Manokwari NTT atau kitu besi pepencitan model urang ka luar negeri ka Amerika ka Inggris ka Jerman sing hade pepencitatan termasuk ke Singapura sing hade lantaran dirinya mayoritas adalah non muslim pepencitanana haram temenang didahar kurang halal ngadahar ketika hewan nu dipencitna ku jelema mukmin jelema muslim ieu ayatna fakulu mimma dzukirusmullah alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin lamun aya ranjeun kabeh ngimankeun ka ayat-ayat Allah menang sambarangan urang sing hade nyabakan negara-negara nu mayoritas kafir barang daharna kadaharan nu pertalian jeung pemotongan sadajan di urang ge pemotongan model di urang pemotongan sekaligus make mesin teu sah
mimiti pemotongan di urang teh dilesukeun heula hewan sanggeus teh dilesukeun digejreg bek digejreg asup bek sakali asup 10 jebret teu sah pemotongan sing hade pemotongan mata geus di urang geus dikuasai ku kafir daging-daging anu dikirim di luar negeri ka urang import nah ieu geus sing hade nu mencitna di ditu saha sing hade urang meuli daging mun endek apik sing hade surang meuli di pasar ge tah hayam potong sing hade nu motongna saha mun endek apik sebab aya kieu dongengna dongeng teh pan lain dongeng sambarangan ieu mah hampir kanyahoan ku kabehan tukang ayam potong meuli 100 misalna nu paeh 10 dipotong bae penggunana paeh pan eta teh geus lain rahasia kos kitu jambung rugi pan meuli 100 paeh 10 atuh mana untungna mantak dihejikeun mah sulal bom lah mencit teh ge penting ieu cara nu ngajual beusi ti penting dijual mah nya jual beli transaksi ti penting mantak Gusti Allah ngaulahkeun ge jual beli ti penting penuh kecurigaan ieu mah pan tukang besi tadah ti isa datang ka subuh beurang mah malah masa daekna penting cek nya ieu nu loba mah sakali datang satruk 2 truk ti penting transaksi lagi malah udah kurang sedikit mah udah nggak apa-apa halal aja waduh pokoknya juga lu kayak barang haram udah kurang sedikit mah udah halal aja kita saling halalin ya iya udah tolong udah coba eta pokoknya nggak jual nang maling nah eta geus kumaha eta transaksi model kos kitu Gusti Allah nah ieu ge pepencitan model kos kitu sing hade urang dek apik mentak datang ka kuari tepat tiba kita kalau makata ka hayam negeri sebab almarhum abah asal hayam negeri embung henteu almarhum abah mentak ku lagi nurutan ku lagi kecuali nu gede daek teh mah kuliah ditanya bah eta kunaon emang hayam negeri kumaha henteu kumaha sih ceuk dengan eta be lamun urang nu mencit daek tapi lamun nu di pasar embung diturutan ulah embung nama tuh teh eta dongengna kos kitu tah meuli 110 dipencit bae malah aya anu ti peternakan nu dipiceun dipulung ku jana dipencitan dibawa ka pasar atuh pa di urang ada bangke mentak salat lagi Allahu Akbar ceceklekeun kos aya negeri eta gara-gara nama tah dargos kitu tah siga ade tah ieu tah kadaharan masyaallah eta lain rahasia tah kos kitu teh entek sing ade urang mulai endek ka Allah diapikan ku urang daripada urang ngadahar menang mencit hasil ti batur ti pasar maningan meuli gabus siem nu gede atuh cenah kieu teh lebih mahal atau meuli bandeng sepuguh tamangeuna daripada nu can jelas ieu keur carita apik hayang memperbaiki ibadah urang supaya mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah nuturkeun mayoritas cik tadi ge nuturkeun mayoritas mah wa in tuti aktsaroman fil ard yudillu mun anjeun Muhammad nuturkeun suara mayoritas mun anjeun nuturkeun suara-suara kafir Mekah secara mayoritas lobana manusia eta keur khusus baheula kuari suara-suara kafir mayoritas di urang teh kapan suara kafir kuari teh ieu teh anu keur menggebu suara perekonomian Yahudi kafir di Indonesia urang teh geus teu bisa make takrib kuari teu bisa make takrib ya kuari urang make takrib teu bisa make patul muin geus teu bisa hanya perorangan doang urang antara urang jeung urang secara nasional geus teu bisa sebab nagara urangna nagara nu dikuasai ku kafir naudzubillah min ya, tinggal urang memperbaiki diri fakulu
mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin wa ma lakum wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam yatulan ngucap sapa kaum kang bangsa imam anna rasa syadu waidu ing satuhune sirah Sayyidina Husain iku waid den balikeun ya rasa ilal jasati maring awake bi Karbala ing dalem tanah Karbala ba'da 40 yauman ing dalem sausana 40 dina. Qala al-Qurtubi ngucap sapa Imam Qurtubi rahimahullahu taala muga ngarahmatan hu ing Imam Qurtubi sapa Allah taala wa ma dzukira min annahu dufina tawi barang kang den tutur ya masaking satuhune ya rasu iku den pendem ya rasu bi Asqalan ing dalem tanah Asqalan fil Masyadil Ma'ruf ing dalem pekuburan kang den kinawruhi nah biha ing dalem gitu Masyad bil Qahirah atawa ing dalem tanah Qahirah bahwa syai'un batilun la yasihu maka iku maka tema iku perkara kang batil kang ora saya syai'in tawis tetugi ya madzukira fil wasyadil ma'ruf ing dalem pakuburan kang ma'ruf biha ing dalem Asqalah. Ngalanjutkeun tentang sirah Sayyidina Husain rahimahullah. Si kaum anu bangsa imamiyah teh kaum Syiah nya nama ngabogaan imam sebab Imam Ali, Imam Zainul Abidin, Imam Husain nya nama datang ke kuari imam Ayatullah Khomeini imam dak imamiyah bangsa imam. Mun geus carita imam berarti Syiah. Imam Ali, oh Imam Husain, Imam Zainul Abidin, imam. Nurutkeun cek kaum Syiah sanya nyana sirah Sayyidina Husain dibalikeun deui ka awakna di Karbala. Sabada 40 petik diiderkeun ka Syria, diiderkeun ka Mesir Qahirah, dibawa deui bahkan di ka Madinah keun heula ka Syria, Madinah, Mekah, Mesir dibalikeun deui ka Karbala, dihijikeun jeung awakna, dibungkus, dikubur nu aya di Karbala kuari menurut cek kaum Syiah, cek imamiyah ieu aya utuh di Karbala. Masya Allah. Dua pendapat. Cek pendapat nu kamari sirah Sayyidina Husain di Madinah ngahiji jeung ibuna. Pendapat kedua kuari sirah Sayyidina Husain dikembalikeun deui ka Karbala dihijikeun. Mun urang geus ka Karbala kabayang. Oh, akringna makom Sayyidina Husain, masjidna. Wah, Masya Allah. Wah. Geus hesetan dina beta mah makam sigana meureun pang mewahna sadunya ka makam. Moal aya tandingna hurung herangna di luhur makam pohara jasa masjid dage pohara jasa Karbala nu dikunjungi setiap 10 Asyura, berbagai negara datang, jutaan manusia datang ka dieu. Nih Karbala aduh istimewa luar biasa. Nah ieu cek imamiyah mah dihijikeun di dinya kembali deui. Tuh pendapat kedua cek Imam Qurtubi rahimahullah wa ma dzukira keterangan nu disebut min annahu dufina bi Asqalan bahwasanya nyana sirah Sayyidina Husain teh dikubur di tanah Asqalan fil Masyadil Ma'ruf di pakuburan anu geus tenar di negeri Asqalan. Di Asqalan aya pakuburan Masyad ngaranna eta teh Sayyidina Husain teh di dinya dikubur sirahna bil Qahirah atawa di Mesir.
na ieu fa huwa syai'un batilun la yasihu. Eta teh keterangan anu kurang jelas lamun bahwa sirahna Sayyidina Husain di negeri Asqalan di Mashhad atau di Mesir. Sedangkan kuari di Asqalan aya makom sirahna. Di Mesir aya urang mun ka Mesir aya. Ieu adalah Ra's Husain. Di Madinah aya ngan geus dibombardir ku Yahudi ekonan ku Wahabi. Geus dieukeun di Madinah, padahal di Madinah kan di dinya. Geus tilu pendapat berarti ieu tentang sirah Sayyidina Husain. Kitu radhiyallahu anhu. Langsung ye akal urang teh gerak genep karena si hade. Ngan teu ngomong akal. Mun diomongkeun teh kok kitu. Ada genep karah, ada genep karah. Untuk kudu begitu, kesnya di kitu-kitu deh, genep karah, lain taud genep karah. Ia memun diterjemahkan hasil ngaji orang, akal orang ngomong. Terus kalau wudu sesuai jeung ilmu orang, nu menang ti akal orang, ku orang dipake eta teh ilmu syariat ngaran. Terus saya unggal poe teng aja gua hari orang sholat rukuna 13 nya ada salah ya jadi nangtung mun bisa nangtung diuk mun teu bisa diuk ngedeng ngigir mun teu bisa ngigir ngedeng nang karak mun teu bisa nang karak isyarah ku mata mun teu bisa ya tinggal paeh batus ya digerakkeun akal orang main akal orang eta mah sesuai jeung ilmuna. Makin luhur ngaji ilmu syariatna, makin tapis atuh ngalempangkeun syariatna. Makin hati-hati sesuai jeung aturan syariatna. Eta mah kaharti kabege meunang akal. Urang kuari. Tak ngaji Quran bisa, baca sholawat bisa, tahajud geus aya meunang ti guru duha aya, salat hajat aya, berbagai babacaan-babacaan aya. Kuari kurang dipraktekeun hudang urang dipeting sholli sunat tahajudi Allahu akbar. Beres 2 rakaat naik deui Allahu akbar sesuai jeung ilmu urang. Salam Allahu akbar sesuai jeung otak jeung kemampuan tenaga urang. Beres maca Quran bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sakahayang. Beres dur subuh. Salat subuh, manta subuh maca Quran di Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin tamat aing. Allazi waswisu fi sudur. Tadi penting alif lam mim subuh tadi geus qul a'udzu birabbin nas hebat jasa tak budak tah. Atuh geus hebat jasa. Tadi penting tas tahajud alif lam mim, tas subuh geus qul a'udzu birabbin nas tamat berarti luar biasa. Cepet-cepet Mbak. Atau kudu lengka-lengka. Yes, hadir salat zuhur, sholli sunatan zuhri, sholli sunatan qabla zuhri Allahu akbar. Terus salat zuhur asar gitu kene, terus rutin sesuai jeung ilmu syara. Aju urang eta kos kitu teh bunga bisa ngalaksanakeun kos kitu teh bunga eta teh masih keneh tinarakal. Kana naon sama ilmu kos kitu mah. Nanaonan. Sebab eta mah atuh lah sapira ilmu zahir. Kadeuleu ku batur. Maca Quran kadeuleu ku batur, tahajud kadeuleu ku batur. Malah mangahudangkeun, udang tahajud darengan aing sia, tuturkeun aing. Beuki takabur bae. Jerona teu beres. Bae, duha sia tuturkeun aing. Yo aing kiai sia. Awas ya mun teu nyebut kiai ditampiling sia ku aing. Tahun hareup aing ye naik mama. Nama awas ya mun teu nyebut mama ditampiling sia ku aing. Tahun hareup aing abuya. Begitu kabur. Ta eta ilmu zahir mah kos kitu. Nu mentak urang ngalaksanakeun ngaji jeung santri ngaji jeung masyarakat salat tahajud tengah peuting beurang dan lain sebagainya. Eta kicituan teh bagus. Syariat bagus.
tetapi cek di wala takulah aya anjeun mimman tayasat sudurusuhu termasuk kana salah sahiji jelema anu bungah jeung senang ka eta jelema dedersanana lalagaan teh ibadah dedersan teh ngaji Quran salat zahir panon gitu ngaranna sedekah zahir ceramah zahir dan lain sebagainya ulah bungah ku kitu lamun senang kos kitu bahaya eta mah sakadar akal bihayesus taqallat aqluhu wa sanaparot eta mah sakadar kahartiku akal nampa ilmu ti guru syariat geus beres taleng eueuh deui eta mah kos kitu ya eta mah ibadah TK eta mah kos kitu desa etik bakal nangke kiai nu sing jarungkel di neraka mentak cak urang lembur hade naing teh jadi kiai atuh kiai bae sing jarungkel atuh komo sia tolong komo tukang caramah mah geus pokona mah kabatur mah kudu sedekah dulurnya na pelit dulur sing ade kudu tahajud pugunya na di jalan keneh dikira tahajudna hararese jasa pokona anu kurang kapanggih di mi'raj ya pangheula-heulana non kitu ngaranna pangbahaya-bahaya jelema tukang mituturan batur tapi teu akur jeung pagaweanna etang keletana digunting sambungkeun deui digunting disambungkeun deui digunting disambungkeun deui eta teh anu caramahna sakadar neangan RP jang meuli RP itu kok gitu ngeri urang ngeri teh kok gitu ya Allah ya Rabbi atau kiai yang dipuja-puja yang dicium tangan kos Haji Fendi mun teu diciumnya nu marah ieu mah tuh panaing kiai itu bareres aya neraka teh neraka nu kos kitu teh aduh bahaya teh saeutik kiai syariat mah nu sing jarungkel ka neraka Haji asa teu bareres bae teh kumaha tuh nu mana nu bener ieu mah pandek mensucikan diri ndek tasawuf jadi ngareken ku ahli tasawuf kos kitu teh nanaonan atuh eta teh dibandingkeun jeung ulang lembur nu teu salat mah masih bagus kos kitu teh tah salatna kiai nu make sunah atuh leuwih bagus tibatan muridna nu teu make sunah cak zahir urusan batin diserahkeun ka Gusti Allah syariat mah kitu bae di dalam urang nyaritakeun syariat nyanggakeun ka Gusti ya bisa na sakitu tapi ketika orang ngopenan hakikat melalui toriko nanaonan kos kitu sampah pinarakeun atuh kitu bae Si Abdul Qadir nyaritakeun loba jasa bakalna jelema pamimpin agama nu ngacungkel di neraka lantaran pinuh ku ria, pinuh ku ujub, pinuh ku takabur. Sedengkeun mana kiai anu henteu ria? Mana coba ge? Teangan kiai nu henteu ria, hampir pang gede-gedena ria kiai. Pang gede-gedena nu hayang kalem kiai we pokona mah geus. Aja teu menang sambarangan sensitif kiai mah sakumaha budak parawan. Teu ditanya we, aduh budak goblok jasa. Ka kiai teu nanya. Teu ngomong hate kapanggih jeung jelema. Henteu punten, henteu kitu bae ge. Aduh, teu budak. Kapanggih je aing kot teu punten. Ketika punten deui. Punten kiai. Tuh, ka kiai mah kitu. Teu bener-benerna. Dikira benerna tak kiai. Teu dipuntenan nya ngomong jero hatena, dipuntenan ngomong. Lamun batin teu diurusan salilana kitu bae. Salilana kitu bae. Sok ditanya, ku ditanyana asa aing. Oh, atuh kiai. No. Kun ka kiai teu nanya bahaya kawalat sia. Kiai. Ketika teu ditanya, sial teu budak teu nanya ka aing, teu kadeuleu tanaon matana aing pan aing teh abuya. Eueuh benerna. Eueuh benerna. Kasalaman ka kiai. Dek teh cium tangan tolol teu budak. Ka kiai teh cium tangan. Kadanaan ku nyium suku. Jadi kiai alamatan Firaun. Ya Allah lagu. Ketikanya nasa salaman deh dicium tanganna. Oh, atuh untuk cium tangan bahayanya nama tsunami sia. Ndek kira bener na ieu kiai, tak ieu keur carita Imam Ghazali diterjemahkeun ku bahasa urang. Geus kiai teh tapi bahayana gede jasa kiai mah.
ditanya anak batin asa bangga ditanya anak batin asa dihinakan. Oh bener nah nu matak kiai jeung tukang main gaple hebatan tukang main gaple. Iya tuh bener aja cek Imam Ghazali cek Syekh Abdul Qadir lamun aya kiai teu eureun-eureun di jero hatena kos kitu aing mah bandingan berhadapan jeung jelema tukang judi. Tuh cek aja adang maningai atuh jeung kiai mah. Oh sarwana teh kos kitu burung. Oh nu bener lah. Oh nu bener ieu teh tah. Ieu maksudna dek bener hate teh kitu-kitu heula diacak-acak heula. Supaya non dia sadar apa nih orang nanti sadar orang teh itu sadar ya kumaha teh sadar nak ya keur ngaji pikiran lain keur ngaji lantaran tadi aya SMS ya teh jahe keur nungguan di pengkolan sial kiai angel jasa ngajina je atuh sial kai atuh siapa keluar. Saya cerita batin. Kieu gaji torikoh teh apa kieu kabeh acak-acak heula. Tatanan nu geus rapih cak zahir acak-acak. Supaya engke dibentukeun, Urang deuk ngabentuk we bolu kacangna, tutuan sia. Aju kuanan anu kitu ngaranna teh anu deuk diadonan naon ngaranna? Teriguna adonan. Hijikeun, trek ngabentuk makalna. Lamun teu di adonan kacang hijian, tariguna teu ditapi heula. Begitu tep jadi kue. Waduh isi kuat kue buatan saha ya kos kieu amat ieu. Teu beres, betek aduk-aduk heula acak-acak heula. Urang salat teh emang urang mah teu sadar. Salat urang teh cek Syekh Abdul Qadir mah edan. Kumaha emang edan? Atuh urang ke salat teu inget urang keur salat. Tuh bener jadi emang kitu bae. Ingat orang kersolat urang teh inget tuh di bawah ngalayang kamu anu meureun sesuai jeung karesep hate urang. Jadi hate urang teh boga karesep setan ngancik didinya trek mulai begitu salat Allahu Akbar kuduna maka bayang maha agung Allah maha agung keagungan Allah teh nyieun langit serta eusina bumi serta eusina saha nu bisa nyieun modal kos kitu ngageter hate teh Zikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kuduna mah ngageter lantaran urang keur baharep-harep jeung nu agung, tapi pan urang henteu. Allahu akbar. Lamun nu rada koneng teh nu beureum teu kurang bagus. Kalau nu beureum rada beureum kolot asana nu bagus. Tadi beureum kolot. Tapi eta kunaon uber koannya mieun teh. Ih, kunaon kos kitu nya teh lah. Atuh maning Vario bae. Vario mah bagus. Yo, atuh maningan Vario maningan Kawasaki. Imam mah ditu geus Allah. Ngilu nya Allahu Akbar pas Kawasaki Allahu Akbar. Eta salat naon tak pas kitu teh tah. Eta teh ustad jeung kiai atau komo santrina. Atuh komo santrina aja ustad ge kos kitu. Allahu Akbar. Ieu sebel motor bae ganti kudu ka apaan saya. Apaan sanu kuari mah belkona bagus. Aya kaluhuran bagus eta sebenarnya. Warna hideung apa putih di putih waktu itu bagus ini hidung. Ya tuh mending ngetren kuari mah warna putih. Lah warna mah babari yang penting mah duitnya ya masih kena kurang sabaraha duit kurang 15 juta atuh 20 juta atuh lain kurang teu boga. Nah eta kitu bae salat teh nah eta teh sadar tapi kan lamun urang salat nu sadar mah Allahu Akbar mata ceuli irung sungut hate leungeun kabeh kabahasa Allahu Akbar sadar ieu teh aing teh keur nangtung sadar Allahu Akbar kabir kumpulkeun mata ceuli irung leungeun kabeh kabahasa hate urang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah terus berarti orang sadar urang teh keur maca eta. Urang mah teu sadar tak ieu hayang nyadarkeun bahwa urang keur kitu eta jasa.
lain teh nyaho atuh ustad jeung kiai mah jangan raho tapi praktekna hese kunaon eta teh teu bisa dipaksakeun eta mah ngageser sorangan husu mah sakumaha ilham tadi pep di mana kudu sejak ninggalkeun dunia mulai karesep urang ditinggalkeun kahayang urang rada ditinggalkeun saeutik cek urang teh ja dunia mah dikumpulkeun ge bakal ditinggalkeun geus lah hate sia ulah resep ka dunia lantaran dihayang-hayang ge sia mah usahaan teh naon henteu moal aya atuh sia deuk aya di mana ulah hayang ganti apaan sa mun deuk inova bae lebih parah sama kieu tolol tah mah tinggalkeun saeutik akhrij hubbad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Lamun urang yang cinta ka Allah, numun cinta ka Allah bakal khusyuk. Konsepna kudu ditinggalkeun cinta dunia. Saeutik-saeutik teu bisa sakaligus. Mulai kurang sadik-sadik pakaian disederhanakeun, kendaraan disederhanakeun. Kabeli ya kendaraan nu mahal ngan lah dek disederhanakeun. Aing lamun meuli Innova kabeli lah apaan sabae. Tapi sing ikhlas. Ulah kieu geus beli apaan sa kaduung aing. Padahal mah duit aya. Atuh kunaon meuli apaan sa? Ditumpakanna gegerdegan teu ngeunah. Jeung lompatna kurang kenceng. Innova mah rada bagus bae. Kagok Innova mah mendingan ge Fortuner jeung atuh tah mah. Lain sadar tah mah. Bawa pohara jasa tah mah. Nah justru ieu lah ieu. Neuk ngeueuhkeun resep kana dunia. Hese urang lamun sosoranganan. Hese lamun sosoranganan maka nurunkeunlah guru. Tah aya na guru mursyid teh kos kitu. Lain sakadar zikir-zikir mah bisa. Baca kusia sapenting saanu gampangeun. Komo baca 40 poe, komo baca sabulan enteng tah mah. Tapi nu ngabimbing urang supaya urang ulah resep ka dunia tak eta tah jelema eta nu hese ge tah. Tak torekat teh neangan guru mursyid nu hese. Aya ge pagulituk haji mursyid. Tah ieu guru mursyid nu ngabimbing. Anu sia. Eta teh geus asal dituduhkeun ku nyana engke ge leuleus. Nurut urang, nu mantak lamun ka guru mursyid teu nurut atuh moal jadi. Kudu nurut bae. Si anu geus teke ujung-ujungna nyana nyahoeun cara naklukkeun nafsuna si eta mah kudu kitu. Ta etalah guru mursyid nu kitu nu hese teh. Tah urang lamun bungah ku dederesan urang maca Quran aing saminggu sakali tamat aju bunga. Tertipu tah mah kos. Urang bisa sholat sapeting 100 rakaat atau 10 rakaat tahajud bunga tertipu sama kos kitu mah. Urang bisa sholat dan puasa terus bete eureun-eureun urang teh tertipu sama kos kitu mah. Lain kitu tah mah urusanana sakadar akal. Ke nu istimewa mah ibadah di luar akal. Emang kitu aya. Ye. Diteruskan ku Ibnul Faridi, cek Ibnul Faridi cenah ka dieuna mana tadi teh fasama waro anakli didinya aya ilmun yaduku anu ngetrokan an madariki ghayatil uquli salimah satu kangen akal urang bisa pindah kuari mah ibadah teh geus lain ukuran akal deui ieu mah ukuranana ukuran makrifat ka Gusti Allah. Tah didinya lah bakal manggihkan ngeunaan. Lamun urang ngagunakeun akal capek ibadah ka Gusti Allah teh capek luar biasa. Bisa urang 100 rakaat capek, bisa 10 rakaat capek. Capek teh ibadah kos kitu. Urang hayang maca Quran tamat saminggu, kadang-kadang 3 poe tamat. Capek sama kos kitu mah. Ieu jang ukuran jelema anu geus wauh ka Allah eueuhna naonan. Tapi urang anu can wauh ka Allah hayu bae terus. Ke eureun deui sia. Lah cek kiai ge eueuhna naonan yang moal maca Quran. Ye tolong. Ati ieu mah keur carita deuk ngabebenah, ieu mah heulanan. Aduh, kayak oyak-oyakan deh atas yang mal tahajud, ini mah capek.
ieu lamun hendak memperbaiki gageserkeun diri urang beki bagus disatukangan eta teh horenganan aya ilmu anu bisa ngetrok ngabukakeun tina manggihan goyah ukulis salimah kumaha sok geura tampa ku anjeun ilmu ti kaula kula nu jadi guruna wa aqaltahu cokot ku manehani ti kaula kula jadi guruna wa nafsi diri kuramakanat mumadatan min atoin dipersilakan untuk memberikan lantaran kula geus ngarasakeun lamun jelema geus boga rasa kakarak meunang ngaijazahkeun lamun can boga rasa ulah wani-wani di tarekat mah asar jelema ngaijazahkeun zikir tarekat nyanana can usul ilallah can boga rasa belah can boga rasa sasar kajen kumaha ge nu mantap kuari ambalaya toriko sasar lain sasar tarekatna tapi dirina wani ngaijazahkeun can boga rasa nda kumaha atuh ngabebener batur ulah wakal batur sorangan bae heula mun nya norekatna ayo geura datangkeun ke lamun geus kapanggih we jangeuna horenganan tah kuari nyaritakeun kieu disatukankeun urang ibadah nu make akal menang nampa ti guru urang baik ilmu alat maupun ilmu fikih ajan usul fikihna katampung di akal dipraktekeun ku urang disatukankeun eta teh horenganan aya ilmu nu bisa nganyahokeun goyah ukulis salimah tanpa make akal kumaha engke ieu mah ngomong singkatna bae bakal kadeuleu hakikatna eta tangkal bakal kadeuleu eta hakikatna daun bakal kadeuleu eta hakikatna benda bakal kadeuleu eta hakikatna jelema nu mantap ka jelema teh nyahoeun nyana geus datang ka goyah ukulis salimah tanpa make akal tek kapanggih jeung jelema hayang kawin ya budak hayang kawin kapanggih deui jeung jelema hayang nyandung kapanggih deui jeung jelema hayang aya kawin jeung nyandung aya ngan bobogaan geus teu mampu geus kajahoan bae pokona kajahoan bae geus geus kajahoan teh eta tetah ilmu nu kos kitu nu hese eta mah teu bisa ku urang teh diusahakeun kumaha carana moal bisa eta mah sakumaha tadi ngaji ilham ti Gusti Allah dak bae engke aya makrifat ka Gusti Allah setik dibere khusyuk khusyuk teh nikmat ge saeueuh deui pangeunah-ngeunah khusyuk dibandingkeun jeung sorga masih kene ngeunahan khusyuk sorga dicaritakeun aya bidadari, sorga dicaritakeun aya bubuahan, sorga dicaritakeun keagrengan. Eta mah benda, nu kos kitu mah benda. Paling-paling ge kurang didahar ojang ngeunah, kurang diinum ojang ngeunah, kurang dideuleu awewe ditumpakan ojang ngeunah. Tapi ieu mah ma'rifatullah mah leuwih ngeunah tibatan eta. Geus bae pokona lantaran jeung Allahna. Di sorga eta bisa karasa keur di dunia kene encan ke akhirat di dunia kene geus karasa kenikmatan sorga ini dicaritakeun ieu jeung Allah kapanggih jaga di sorga cak wali atuh teu kudu di sorga jaing mah kuari kapanggih jaing mah kapanggih jeung Allah kumaha kapanggih jeung Allah teh eta mah rahasia aing sia mah teu jauh aing mah unggal salat kapanggih jeung Allah nu mantap aing mah di luar salat ge ja kapanggih jeung Allah salat wali mah lain salat nu 5 waktu per detik per menit salat bae lantaran kapanggih jeung nu nitah salat tah geus hese tah mah ngomongna geus kos kitu mah geus hese geus ngaco geus ngomongna tah tah eta teh waro anakli nah disaburieun eta disatukangeun eta aya goyatul ukulis salimah naon arif billah ialah nu disebut makrifat khosoh halatun iza wa salat abdus sumya arifan billah hiji tingkah nu geus bisa mana datang kadinya disebut arif billah saha pijeleumana aya ngan nyanana ge teu nembong-nembong lantaran lamun nyana nembongkeun kawalian batal kawalianana kawalian mah teu meunang ditembong-tembong nu mantak kurang dideuleu ge ku ari kiai tilok nembongkeun kawalian emang lain wali ieu tewenang nembongkeun karomahna ge termasuk batal nembongkeun karomah teh batal lamun lain keur kadesak mun keur kadesak kakarak dibere ku Allah tage ilham pokos Syekh Abdul Qadir
ketika manehanana didatangan ku hiji jelema sanggeus didatangan teu percaya kana kawalianana seribaya teu naon teu percaya memantak naon deuk percaya deuk henteu tapi cateuna teh kula mah datang ka dieu justru hayang nyaho bahwa bener apa wali teman deuk percaya deuk henteu teu naon terus didesak henteu kula baca jauh-jauh ka dieu hayang nyaho coba iya bener apa henteu wali coba supaya kula iya percaya anjeun wali teh kudu cek Abdul Qadir urusan percaya henteu mah tah kumaha anjeun bae jeung Allah mun ku Allah dibere percaya teu percaya mun ku Allah teu dibere percaya teu henteu bae lain kitu cekna lah ieu ku saheng amat ka kutuban ente coba hayang nyawa ka dieu ditempelkeun leungeunna set ka leungeun Abdul Qadir dele aya naon dirinya Baitullah cak jana teh parahan aya hayang ka Baitullah mengalengkah gere kadinya ngalengkahnya na kadinya tek jelema mah aya di dieu tapi rasana mah di Baitullah terus jana kadinya terus tawaf segala naon kebal pan eta lalakon tah segala tawaf segala minum zam-zam segala salat segala naon meuli korma segala geus beres kagara cek yana balik deui ka lawang eta balik deui trek bae nyanana di dinya keneh cek yana ai kula tadi jalan mana geus sia deuk percaya da henteu balik sia ka ditu kakaraknya da di sujud ka Gusti Allah percaya maneh teh kutubul aulia tah eta kos kitu tah dileungeun tapi bisa nyebrang ka ditu kumaha coba nyanana di dinya bae teh ke mana-mana tuh eta teh ka rumah samodal kos kitu masyaallah luar biasa lumatak besi aya Haji Pudoli ka Kalayangan sih ade ya Allah ngizwal ka arti ka rumah teh eta didesek jadi ketika urgen terdesak maka ditinggalikeun kakaraknya na hayang menta deui tuan cek nya teh kula hayang ka Mekah deui eta maka ditu sia cek Abdul Qadir henteu hayang lewat leungeun tuan atuh sia mau modal ka ditu henteu kula mah hayang ulah modal ka henteu bisa cek Abdul Qadir teu bisa tah mah lantaran kula ge dititah bae ku Gusti Allah anjeun supaya percaya henteu kula cenah rindu jasa hayang ka dieu mun rindu hayang kos kitu lain kudu neuleuh di dieu maneh bae ku ari mah ka gunung ke dibere modal daek henteu wari mah ibadah ku kula rek dididik dasarnya nana endek ti waliun meureun daek Gusti tan maneh mah usaha dek ditinggalkeun usaha abdi moal hop moal Gusti lan moal tuan lantaran abdi mah resepan keneh neuleuleungeun dibandingkeun jeung neuleuh harta tuh geus beda kageser dibere neuleuleungeun teh leungeun kieu aya Baitullah ai Haji Hamid jeung sok mah lain dele di kuku tah bareng tek di dele di kuku wih teh mah awewe aduh Gusti Allah mantap loba nu nurutan dukun tek di lele tuh cai di lele tuh nu malingna tuh ada lu sia eta nu malingna ji eta mah kakakku lah atuh eta tungtung nama balik ka imam golok we kakak di kieu dukun mah tolol jurig teh mah teu bisa gitu ilmu karomah mah teu bisa dipermainkan batal lamun dipermainkan